Kok? Aduh. Lain geulis euy. Gelis. Seksi awakna. Pot nu kieu atuh pot super kijang panter teh pot. Aduh, pantar. Suka perempuan kaki panjang pantat muter teh nu kieu pot. Aduh, bener. Tapi kenal pot ngebul. Kala kok kadi sekedap kok. Kumaha? Blocking maksudna teh kok. Tah kieu. Kumaha? Lain ari engko kadi rek naon lolos kadi. Poe teh arek laporan. Leungit budak si Melan teh leungit. Harna kadina teh jeung Sinci. Apaan Sinci mah geus dicelek koe. Kok engkau teh orang Cina, Heeh. tapi boga anakna teh juga ngaran Sunda si Merang cenah. Melang. Hah? Eta teh Tuh, papanjanganna teh. Melan. Sah. Melan eta teh adina melon. Melang. Papanjangna teh melang kala. Terus kumaha si Melang teh akhirnya hirup kene? We teh teu nyaho nya eta laporan ka Pak RT. Jadi cenah nulutkeun informasi mah eta si Melang teh ayeuna teh dibawa kabur. Dibawa kabur ku saha? Kusaha? Dibawa kaburna ku Gondo. Ku si Gondo. Kela kok, secara imajinatif jangan menuduh si Gondo kok. Barangkali yang mengambil si Melang itu adalah saya. Tidak mungkin. Anak we selerana tinggi. Mau ada kabu jeung jelema goreng patut atuh. Tapi nah engkau nyalakan ke saya nu mau si Melang. Esa nu nyalakeun. Tapi saya boga pirasat si Gondo kok nu mau teh. Salah. Urang bejak itu mah mun teu salah nu mawar teh si Gondo. Pak RT mah salah. Bener gitu. Sing percaya ka uing. Pasti si Gondo anu mawa. Jadi cirina kumaha Jadi Gondo? kelana. Ai mawana teh bebeja teh si Gondo teh. Aduh, teu bebeja atuh cepot. Lamun teu bebeja ngahartina teh nyulik begitu mah. Aduh, Melang. Lamun nyulik mah bener kena ku hukum. Urangna kudu tapi urang teh ulah waka main hakim sendiri. Kudu taliti jeung hati-hati sip, dieu nya sip. Laras. Wayahna ayeuna hansip ditugaskeun ku Pak RW. Kumaha lamun ieu hansip ditugaskeun apa Kang Kok. Oe. Saya selaku RW di sini, saya punya masyarakat yang namanya Gono. Si Gono itu rumahnya kan di sebelah selatan. Oh ya, selatan. RT 6 si Gondo RT 6. Dekat ke itu siapa? Oded. Dah deket Oded. Tarsep kabi ngahorean we teh budak eta. Kunaon? Odet? Nya. Ngahorean? Abi mani ditaong. Atuh da ningali bongot teh jiga kupat tahu. Aya atuh urang teh aya nama si Gondo. Mani engkau teh yang. Tangis benang si Gondo urang gebugan si Melangna. Balik. Punya anakna digebugan. Kieu we ayeuna mah hansip duaan ditugaskeun pikeun naliti heula. Nah bener eta budak awewe anu ngaran Melan teh anak si engko aya di imah di Gono. Ayo. Ada di kitu. Ayo, are nungguan di Pak RT. Hah? Oe nungguan di dieu. Pak R. Dek nungguan di dieu wae kok. Nungguan di dieu. Bener kok. Soalna hasilna oe kudu nyaho. Bener. ditinggalkeun Lain ku kok. Aya awe. Nepi ka poho panayagan aya awe gelis ngaliwat mah. Assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam. Aduh ni geulis kieu kok. Aduh. Pot. Abi mah atoh eta teh pot. Heeh. Atuh. Manggung di dieu deui. Geus teu usum turung tung eta mah. Rek lucu, teu lucu ngapodor. Der eta mah. Heeh bener kitu. Tapi aya sedihna oge Nah pot. di antarana 80 episode waduh hawuh. Ida danana kieu wae atuh pot. Jadi awewe. Kok? Aduh. lain geulis euy. Gelis. Seksi awakna. Pot nu kieu atuh pot super kijang panter teh pot. Aduh, pantar. Suka perempuan kaki panjang pantat muter teh nu kieu pot. Aduh, bener. Tapi kenal pot ngebul. Kala kok kadi sekedap kok. Kumaha? Blocking maksudna teh kok. Tah kieu. Kumaha? Lain ari engko kadi rek naon lolos kadi. Poe teh arek laporan. Leungit budak si Melan teh leungit. Harna kadina teh jeung Sinci. Apaan Sinci mah geus dicelek koe. Pot atos dicelek pun bojo teh. Sinci teh. Dicelek. Astagfirullahaladzim singko kakarek kamari pangikunan make jeung dicereng kok. Gede bohong kau we. Sudah mengkhianati cinta we. Aduh. Ke. Mengkhianati kumaha sengko? Coba bayangkan.
Malam minggu kamari geus ngabohong ka we. Bohong kumaha kok. Majarkeun teh manehna arek sare di imah si Nining alona. Teu naon pan sinining masalah awewe atuh. Lain kitu masalahna. Soalnya si Nining malam minggu sare jeung we di hotel. Oe jadi temeuna oe. Si lain anu salah mah. Ih lain. Wah, garelo mah kitu jelema teh. Oe mah ngurung kanu butuh, nalang kanu susah. Si Nining ditinggalkan ku salakina, kowe di Baturang. Pan eta mah nulungan. Ayo kitu teh mah alus. Alus anu nulungan teh mah dibayar sinining mah. Nya dibere duit we 100.000 kowe. Iya, mahal teuing 100.000 mah. Salaki sinining sarejeng oge kok ngan 35.000. Ah, atuh murah dirinya. Lain oe lumayan mahal teuing, tarif di dinya murah. Salaki sinining mah bayar 35.000 make jeung metari pulangan. Pasti aduh. Tak kumaha ada panusurunganan atuh kok ye. Nya, Oe jadi bogo kasih ece. ngot cenah Bogor. Teh hayang teuing singgo mah pengangguran. Naon pengangguran ulah lalawara. Nah nganggur kumaha? Pengangguran, oe Singgo pengangguran. Dokter, ieu teh dokter. Dokter. Subhanallah. Manya make jeung dokter siga kieu. Nah, aku begeureureun. Jadi dokter, oe ngundurkeun diri. Jadi Naon dokter. sababna ngundurkeun diri? Oe era ku sanarea. Oe geus boga hubungan jeung pasien. Oe era teh pesan. Aduh. Ya, wajar eta mah dokter jeung pasien bobogohan. Dosen jeung mahasiswa. Dalah jeung wayang bobogohan. Kamana karep wae atuh ari maneh. Manya dalang jeung wayang jeung sinen. Lain suatu jeung sinana si nya ge. Lain ieu geus wajar eta mah dokter jeung pasien. Geus teu naon make jeung ngundurkeun diri atuh. Lain kitu masalahna mah. Masalah naon? Oe teh dokter hewan. Eta jadi masalah. Paingan atuh. Kabayang singka selingkuh jeung me. Pokona mah ayeuna mah Pak Ete, lamun si Melan teu balik, tuluy teu dibawa eta si Gono, oe mah arek ngamuk pokona mah. Lain budak siko leungit. Anak oe teh leungit ke Ke laporan. engko ka disegereung. Apa dirinya teh janda? Hah, kela segereung. Aya- Kuat aya segereung. naon? Ieu meureun beritana ieu tuh tingali. Ditemukan wanita berusia 18 tahun bener Bener. memakai rok biru, Memakai rok biru. kaos putih bener, Bener. pakai sendal jepit bener. Bener. Tah di handapna kok tulisanna bagi Naon? yang menemukan harap lapor sendal jepitnya mau dipakai. Eta mah nu leungit sedal atuh. Lain kitu beritana ge lain. Kumaha? Tuh. Pura-pura bodoh da eueuh tulisan eueuh engko sia mah gitu-gitu teh. Aku make jeung majakeun anu kitu disebut koran da Iya sakero. terus kumaha si Mela teh lagi iraha cenah. Geus 2 poe teu balik. Geus 2 poe cenah budakna teh leungit, budak awewe teh teu bebeja. Teu bebeja. Tah ieu teh yakin diculik, ai sok bebarengan teh jeung Gono. Gondo kitu pot. Gono mah anak uing atuh. Lain Gono teh anu menyu dina beuheung. Eta mah gondo. Eta Gono teh. Ieu mah aya panjangna. Naon? Gondorowo. Engko Juga si teh Gono ot mojo. Pot. Eh, Abi teu tarima ieu. naon? Si Gono mah anak uing kamari ulin si Gono mah teu. Oh, si Gondo teh anak didinya, Ocak. Anak uing ya, geus 4 poe memang heueuh teu balik ye dengekeun. Ah. Si Gono teh dididik teu leutik, dikukut teu lembut, diasah ti budak. Eta budak diasah. Diasah lain jangan nyulik batur. Oh, sugan teh dijen bedog. Diasah. Ya dengekeun, abi teu narima lamun si Gono dituduh. Ai kanyatanana si Gondo Oh, anak eta we. Gono teh budak si Ece. Budak abdi. Pokona Oh, mah budak abdi- ti saha? Tah bingung, ari beungeutna nya siga Pasem Sunanar. Bingung. Lain eta si Asep Sunanar nya ngacapruknya hirupna. Bontong ditarurutan ku sararea eta kalakuan si eta ulah. Ulah, satuju. Halus. Berarti heueuh mun goreng kalakuan aing teh. Aing mendengar rojong ka ieu. Pokona abdi teu narima. Ah. Sok teu narima. Si engko fitnah ieu kok. Eh? Lamun engko salah, engko dilaporkeun ku abdi asup polisi, asup penjara. Hah? Lamun abdi teu salah, Kumaha teh jadi patuding-tuding ayeuna mah kieu urang yakinkeun. Yakinkeun. Kumaha, Pak? Anu jelas. Yakinkeun. Arek diyakinkeun nah bener Gondo teh mawa culik anak oe atawa anak oe culik tukang kupat tahu. Jauhnya ka tukang kupat tahu mah. Jauh. Hese. Jauh pisan. Tak untung geus eueuh ningnong siangko mun teu diningnong maneh ieu. Diningngongkeun. Tiis. Nu tak, dah, nu tak kudu halus oge gitu.
Engko emang pokoknya tenarima. Tenarima harga diri atuh kok. Pokoknya oe mah arek Pokoknya mah kitu we teh mah eta mah urang eta aja. Urang kacu heula. Oh, arek nungguan budak. Oe Oh, urang rengsekeun pek rengsekeun oe nya. arek neang. Tenarima pokoknya mah kok. Kudu. Tenarima oe mah. Teu bisa.